Dukung terus channel Yanscribe ku like, subscribe, serta tombol lonceng notifikasi supados langkung semangat ngadamel video wayangna. Pamitos 20.000 subscriber bakal aya giveaway si cepot. Pamitos 200.000 subscribe bakal giveaway wayang golek satriaan di tiap sasi akhir bulan. Hayu urang ngamumule budaya Sunda khususna wayang golek ku ngamajengkeun ieu channel. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang ka baraya-baraya Abah anu aya di mana wae anu tos mansur dina YouTube Abah. Dinten ieu Abah nuju ngandamel wayang maktal ukuran 35 cm kanggo Kang Deni Banjaran aya wayang. Hapunten Kang Deni nembe kadamulkeun margi Abah tuh repot segala nyalirat Deni. Ieu mangiten insyaallah tosan lah pasti. Ieu maktal alit ieu cenah hoyong juga wayang pentas. Mangga Pak Deni. Insyaallah ku Abah didamulkeun aksesorisnya seperti wayang panggung seperti itu. Mangga Pak Deni. Punten pisan ku Abah kamari di HP-na nembe kahaos. Punten pisan Pak Deni nya. Ieu nuningakeun kana diala wajar di YouTube Abah ieu. Tuh Abah ngandung wayang alit maktal ieu. Kalau mingguan ieu lah ku Abah dikitunkeun Pak Deni. Ya pentingnya kita ke Kang Jaja Sawer eta wayang caedoh tos dungi teh acan gitu. Kang Jaja Sawer kararasan kamari teh nuju libur pentingnya janten rada terlambat gitu. Mudah-mudahan deh atas dugi ya. Kang Deni ieu wayang teh hoyong kumaha acukna warnana. Pados ku Abah didamulkeun ti ayeuna ka anu ngarabulan acukna. Kawe dipangitkeun ka WA we nya Pak Deni nya. Ka ieu ka penggemar Abah oge nu aya di Bekasi ka Kang Fahri. Mangga Kang Fahri bade ngadaleh ka mana wae mah. Abah mah bebas ti sabios-bios mangga. Da ka mana wae sami gitu nya. Panten kualitas langkung sae nu sanes. Teu langkung Kang Fahri.
Pada ini pengintan abah mah ieu mah sekedar masihan informasi bahwa wayang makna pada ini teh terus didamangkeun ku abah. Tah ieu lama saking ge cekap nya insyaallah mingan payun bikin tunkeun. Pamikeun di abah mun sakitu heula ayeuna mah bade ditutup heula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.